Ini adalah Yusuf. Banyak yang bilang dia sombong. Padahal iya, dia selalu merasa dia yang paling unggul dari teman-temannya. Tidak pernah mau kalah dan selalu ingin menjadi nomor satu dari semuanya. Hup, Yusuf. Yo, di dieu. Ari sia di geroan teh. Adi Yusuf. Naon sih, Bi? Tadi lah sekedap. Kedap. Naon, Bi? Lamun di geroan teh, berkeun. Ulah gogorokan. Nah, ini adalah ayah Yusuf. Dia adalah seorang ustadz. Dia selalu mengajar ngaji anak-anak termasuk anaknya sendiri. Yusuf memanggilnya dengan sebutan Abi. Ayah Yusuf ini orang ternama di kampungnya. Dia orang yang paling disegani oleh semua orang. Namanya adalah Ustadz Hasan. Ya, maaf, Bi. Abi pangendakeunmu, palemu Abi. Nu handeup Oh, di mana? di dapur, taroskeun we ka Umi. Ya, Bi. Mi, Aha, ini dia ibunda tercinta Yusuf, Umi Fatimah. Bagi Yusuf, Umi Fatimah adalah wanita yang paling berjasa dalam hidupnya. Karena tanpanya, dia tidak akan ada di dunia ini. Muk Abi mana, Mi? Tuh, itu tuh, Jang. Ya, Jang. Umi bari masak, tapi teu aya muncangna, pangmisar teu naik teu. Ya, daek we usuk mah. Asal aya seger pamulaan we. Kedap lagi. Teu ya buru-burunya, mesar muncangna 3, kade poho. Can tilu. Dinya, usuk kan cuman kebagian gope atuh, Mi. Ajeun kade isupan yang jajan mah. Oh, ya tuh, antosannya. Ya. Oh iya. Mau Abi bahaya. Bi, ucup mah rek ka warung heula. Oh nya. Kita meser muncang. Oh tidak Umi. Nya, teh muncang cenah. Nya. Abi. Hati-hati Jang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Cuk. Walaupun sombong, tapi Yusuf punya banyak teman. Mereka adalah salah duanya. Ini Abdul. Kalau menurut Yusuf, Abdul ini gak ada apa-apanya dibandingkan dia. Bagaikan langit dan bumi katanya. Dan yang satunya adalah Alif. Soal fisik, Alif memang oke. Tapi soal otak, Alif adalah orang yang paling blow on di antara teman-teman Yusuf. Dul. Main ke mana? Nah, warung. Munggah Can, Ini serang mah. bisa Alif sih. Woi, lip tuh tanya. Non. Munggah Can. Emang enak munggah gitu. Tuh ah, usah ke warung. Sup yang dia, macam amat. Terus enak orang kayak mana dulu?
Modal. Lain ah. Ya heuh, aku isukan. Serek modal. Nyawa ah. Lila ngomong siapa mah? Tahu dia Mi? Nya nuhun Jang. Yo. Astagfirullah. Ada si Ucup. Sina meser muncang malah meser kacang budak teh. Duh eta. Umi, naon sih gereneng we di dapur? Kunaon sih Mi? Gerendeng wae. Iya si Ucup bi sina meser muncang malah meser kacang. Wios. Iwe ku abi meser muncangna. Tong gerendeng wae. Kan kada bilang masak. Mana bi? Mana si atasna? Ku abi we, atasna di abi. Oh, nya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang Arif. Aya naon, Jang? Iya Ustad bade nganteran angen menang timi. Nah, ini adalah Arif, saudara sekaligus teman seperjuangan Yusuf. Dia pintar sama seperti Yusuf. Namun, Yusuf selalu merasa bahwa Arif tidak sepintar dirinya. Oh, ka dapur we, ka Bampat. Oh nya muhun. War ka warung heula. Muhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang Arif. Bade naon Jang? Iya Wak bade nganteran menang timi. Hulu menitos asa. Macam biasa naon? Oh kunaon sih? Itu almane sina meser muncang malah meser kacang. Oh si Yusuf na mana? Itu di lebat sok. Nah kamarna weh. Oh nya muhun Wak. Ya nuhun nya. Naon, Dip? Mana kernaon? Nah, ke rumah HPW. Naon sih, Dip? Ulin yuk. Ka mana? Kasih Ahmad. Ayo. Met heula weh, urang ka WC heula. Oh lah tuh. Hangki. Oh nya tuh. Sebuah. Wah. Oh, bade ka mana sih, Jang? Bade Amang sareng Yusuf. Oh, pami Yusufna ka mana sih? Yusufna KWC kan. Oh, nya. Sareng ieu. Mungkin nungi ayeuna mah teu ngaos sajangnya. Oh kunaon sih Wak? Kan tarawehan nungi ayeuna mah. Oh nya hilap. Nah, mungkin enjing sonten mbean ngararaos. Oh kunaon deui sih Wak? Nya, kan ungi mah tarawehan ujang teh. Janten ngaosna gentos ka sonten, nah. Oh nya muhun. Nah. Bi, bade amang lah ya. Oh, nya hati-hati nya. Nah. Waalaikumsalam. Mat, duh. Orang ayeuna rek ka mana sih? Yang ini adalah Ahmad, yang tadi dibicarakan oleh Yusuf dan Arif. Dia orang yang suka bercanda dan hobi menjahili orang.
apalagi Alif sering menjadi korbannya. Panana kayak mah kembaran mana? Kembaran. Emang orang boga kembaran? Boga. Kan si Arif kembaran mana? Lalu gitu. Heeh, Lip. Ya, kan saya teh anak nang micin. Sakan saya boloon geura. Pira aku nang micin. Nyaan sama belum teh. Geus hayu ngilu we. Emang bener. Tadi mana ditah beli muncang, malah beli kacang. Gedeg. Ya, Jang. Umi bari masak, tapi teu aya muncangna, pangmisar teu naik teu. Sup hayang dieu, kacang. Selamat. Bos ya orang Rip. Nggak jelas sih. Tadi Bang Empat ngomong. Tadi itu orang mau pisan sih. Orang ulin teh si Ahmad. Si Ahmad na ayam mah. Di, mana sebenarnya nyaho, ayo una. Yang geus urang tempo we lah, Rip. Heuh atuh. Woi, Rip, Sup. Oi, Teh ka mana? Di karake urang rek ka imah maneh, Mad. Mai kamarna sih. Di urang ke Mas Arif. Di Inggris dong Mas Arif. Urang nongkrongnya di tempat biasa si Ahmad. Di Mas Arif mah. Sok loba ieu emak-emak. Gosip. Ayo, Bro. ya gerak. Rek bro parah kemana ya? Geus ngilu we. Iya, Dak. Pak Ustad ngomong ke orang. Penting aina teu ngaji. Beneran sih. Pira aku dengan ilmu lain. Wah, parah anjing Pak Ustad jeung. Ye, si Alif. Wanian sih ke bapak aing kos itu. Ye, dengekeun. Isukan teh pan bulan puasa. Jadi penting aina libur ngaji teh pindahkeun isukan tos asar. Oh, Heulnya. Oh. Ngerti itu si Alif. ya, Asia ngerti itu. Naon sih siapa? Dikriput. Ye, marah parah sia cenah. Geus. Ye, Lip dengekeun. Regepkeun ku sia. Kan isukan teh bulan puasa. Jadi diprekeun. Kan dibahas lagi gitu. Oh. Ngerti itu. Henteu. Allahu Akbar. Takbir. Iman mereka semua akan selalu diuji jika ada Alif. Seperti itulah, kadang emosi pun tak akan menyelesaikan masalah. Guys, udah dibahas deh. Percuma. Di kalebaran ge. Mau ngertiin jelema eta mah. Heuh sih. Ya, Dak. Penting enak bertarawehan ngendong 5 orang. Kok kurang sih, Rip? Kalau orang ada weuh angkat. Kan penting enak sahur pertama. Gane are mane mah hudang. Ayo. Ayo ke mana? Duh, ya, berat sih. Aing teh tadi nu ngadengekeun si Arif jeung si Yusuf ge ngarti. Emang naon sih? Ye, geus penting ilu we. Milu ka mana? Emang penting teu taraweh? Hah? Goblok teh. Emang sih, Mat. Mau dikriput lagi. Sia nu ajang ribut mah. Ya, geus. Ieu we ya. Ya, dengekeun. Heuh, ku aing dengekeun tah ya. Kumaha? Mun penting ayeuna orang ngendong di masa Sarip orang suara bersama setuju teu ah? Cerdas emang si Alif, cerdas. Paling beri 2 jempol aslina tah. Geus ya, Dak. Daripada si darting, mungkin balik enak. Balik lah aing coba. Heuh ayo ah. Aing geus kuat aing ngalawan si Alif. Arek ka mana? Papua. Ayo tuh. Gimana tuh, Mat? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ke kamar. Cenah aya Sarip, Dan ayah euy. si Abdul jeung si Alif. Ari nu gendong mah budak. Ari si Abdul mah ngindu. Teuing tah hiji leupeung mah. Duh, aya budak teh. Hawana setan malulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dia ka jero. Kau kopi-kopi acan ngopi atuh tah. Ih, sagala ngopi. Itu bisa sare sih ya. Ugu eta ame ulah sare kan ame saurang teh kabeurana. Geus aya mah seungeut lah kopina. Deung tuh nungguan barudak. Di ayeuna sakedeung. Curhat tuh. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon sieun ngajawabna? Nya pancet Pak Ustad ge. Ngajawab salam teh wajib dul. Heuh nya. Ye. Beb. Waalaikumsalam. Kudeung. Mad. Bukakeun. Tunggu, betulnya buka lo pantulnya. Duh, saya Madul. Oh, budak nu kieu. Mat beneran bisa nih mah. Nah, kumaha sih karunya? Geus lah berasup. Supaya anjir teh budak teh. Ih, kayak budak ieu deh. Hawana teh loba juri kayak budak ieu mah. Panas. Ngobong ah. Nah, kopi. Ya, kopi tamad. Aduh, iya, lepas tusuk aja. Dulu. Buset. Ini pahit kopi teh. Teh sia-sia. Non si Dul. Si kaing geus pas setan lah ieu mah. Naon? Dulu heula tah. Can dikucek teh blon. Ngomong atuh. Geus ayo urang sare-sare. Si kopi kumaha sirip? Ande teh mah urusan si Alif. Emang orang boga urusan jeung saharip. Ngajedog rahasia. Hirup sama teh bener geus. Sup, urungkeun alarm saker sahur. Mad turunkeun mad. Dul, turunkeun alarm. Lip ke alarm urungkeun. Alarm naon? Saker sahur. Nyanyi sahur mah yang kewe ngurungkeun namun sahur. Lap. Biakeun aing mah bodoh tah. Yo. Bahe ka Hitung depan. si sare geura sare. Yo. Katajong tuh kok aing. Tah panas ya. Patut di Karena deh. Aing di sare geura. Berarti teh. Wah, Sepak di lah. bisa bahasa tuh kayak. Panas tuh tamburat teh. Kira sare setan. Apa sih mah ya sare. Lap tak lap. Cuman Gandeng gua ya ini. Naon sih? Tang sebenarnya udah kurang itu di bawah tadi sate dul. Karunya tuh dah. Ya Abdul sih. geus sarare we mending emang geus sarare nya. Anjing naon? Moal pi benereun. Bener-bener jelema teh buyur ieu mah. Tah, ini cuman sare. Can cabok sorondo sih kok ini. Dul. Alarm di rumah Jan. Ku siapan? Duh aing mulai jelema cangcang. Aisyah naonan sih? Geus sare. Masih ada dah.
suku sakit. Ada yuk kelihatan gini ya. Ji, dua, ji, ngaji dong tuh. Ji, dua, siap. Ji benar. Satu banget gerak banget. Dah benang ngaji dong. Dugi karena waktu na imsak mangga nu ngaroko geura pareman anu kopi geura kumbahan gelasna ngawartosan saya tong waga karulam kana sakedap deui urang sakalian ngalaksanakeun ibadah salat berjamaah salat subuh. Hayya 'alas shalah حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Duh. Oh. Kita gening jam 8 ya. Ustaz keseburan teh. Gini araram. Aing mah keberangan nih mah. Terus sahur ke rumah. Kumanya. Aing lapar di dah. Ka warung ngarakeun sorangan. Ngodangkeun sanya. Ngodangkeun si ieu anak Pak Ustad mah bakal bisa dikompromi ya. Si ieu boloon. Oh, si Abdul mah ya. Dul. Dul, dangla Dul. Namun sih mad. Dangla. Naon? Kamu aing jam 8 keberangan orang. Seberang euy. Nih jam 8. Bro dan jauh deh. Kan orang peribeteung deh. Ambil sangu yuk. Emang puasa. Ulah, ayo orang darah yuk, beli sangu. Nah, bisa yuk. Mad, ari budak masih. Mana boga duit lebat sih? Aya sakeudar mah. Ya, beja kita. Heuh, siap. Dul. Tuh pantangan Dul. Oh,
heunya. Jamna puterkeun kitu nya ka jam sahur. Woi. Udah woi. Imsak. Udah. Tadi imsak woi. Udah. Woi. Dong. Woi. Imsak ya. Sahur. Udah. Sahur. Cup, udah cup. Ya. Ada imsak ya. Sahur. Imsak ayo. Yang berhasil. Mau apa? Baru gak ada imsak ayo. Terus sama apa? Ya. Ya, Iya, dah. opat. Lu dan Minum. lah ada ngawet gua gak ada imsak tuh. Biasa udah. Iya kan. Sahur mah apa baru tamu dulu. Ada ngawet. Teman-teman ada. Dari mana? Garap. Anjir, euy. Tuman tuh. Enggak dibeakeun. Masih. Iya. Mai, di mana? Iya. Itu dia. Luar. KWT lip. Adaw. Jadi pada gak puasa semua kan? Ini gara-gara siapa nih? Alif, Abdul atau Ahmad? Penasaran film berikutnya kayak gimana? Nah, nanti akan kami lanjutkan ya. Pokoknya pantengin terus di channel kami Sundas Official. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.